lah kan Kamu deh. Jauh lah mana? Maretan Cikaung. Raos nih ya, Rek. Oh, itu bisa ngalikeun hayangan teh kita. Bisa jadi biasanya orang Sunda masuk diluwi-luwi dengan nanya. Oh no! Asal diluwi-luwi. Itu naon? Saya mungkin kan diistimewakeun. Somai segala macam. Padahal sebenarnya mah lain deh. Lamun ditinggalkeun ayeuna mah aci ieu teh. Lain somai. Da asli somai mah deui kieu. Lain kieu somai asli mah. Mah asli. Ieu geus puguh ngaranna somai. Sok nyieun deui wae ngarannya. Sebenarnya juga ieu nih, aya barabai. Cibai Tempat aya barabai ngeunya. Tapi orang Sunda aya Cina somai udah lain kieu da Cilor mah Cina. Cilornya orang Sunda tah. Belas lebih orang Sunda mah. Padahal somai sebenarnya mah lain kieu. Naon coba atuh? Hah? Hari apa mah? Menang tuh gitu somai. Nah itu somai menang tuh. Menangnya nggak dia menang mah. Waduh. Iya. Alhamdulillah. Din hayo mayo. Aya dileg-legan. Pokona nu teh asmat abdi mah dileg-leg we. Dorong ku cai nu lebet. Doana we nya. Aduh. Sikabuhulan. Yang dia tuh ratenya ngesila mendengar katanya. Jadi supaya naik itu kumaha cara sih supaya orang naik dengan konten ya minimal atuh kita tahu itu ke tongkat seluruh dunia lah ya ini ke sebeberapa negara gitu. Nah menurut Mang Dio orang kudu kumaha gitu. Soalnya kan berarti pemirsa kita pasti ninggalikeun ya kondisi orang seperti kumaha terus anu suhu-suhu oke menurut lah. Nah, terutama minta bantuan ke suhu-suhu mana suhu-suhu atau suhu konten kumaha terus bantuan Bantuan kami aya punten ka suhu-suhu konten dia yang dibantos masukanana gitu. Jadi teh kumaha gitu mungkin neme oge obrolan-obrolan itu terus kapenak ide nama gitu. Tapi sugan aya tinu pemirsa teh mah aya nu sae biasa ku abdi di aplikasikeun di dieu insyaallah abdi pasti emut silakan masihan ideuna mangga di lajeng di hari ieu naon nya ulen nya di mana mimitina ulen nya tah udah ulen ulen geus sabareng tah di mah ada apa ulen mah tina ketan Nah, make dingaranan ulen. jadi tina beas ketan disimpan atau ada iya ditutuan di seneng dihan ada artinya ulen naon gitu buat dilem tapi ketiheula di dia mata kunaon di dia teu make gigi palsu ya kurantaran robana masuk dodol kada ulen karesep eta teh pemirsa kami abdi nak Mang Ulen atana pidodol dijajah kieu teh lain potong kalakah huntunan di keluar gitu kamilu matak bening kena dipoles dipotongkeun di dieu baru dimakan gitu tah pemirsa anu gaduh huntu palsu paminga Mang Ulen kedah dicopot heula huntu palsuna bilihna kacana kalaman ku abdi gitu di kacana gue dipotong dia untuk pasuna milu eta Konsana tuh anu utara make huntu pasunya. gitu jadi meningkatnya di kitu dibecek ke tangan gitu tah pilih ngalaman datang terus ieu teh mungkin juga abah kieu tah meureun ngalaman kesulitan Mang Deo nya misalkan makan kalau ieu lah si acen marempel kesulitan Mang Deo naon sebenarnya ai kesulitan nama ya itu juga nu biasa normal iya buat tulangan tuh bisa potong gitu kan aya rasa kesel teu tah kira-kira kesal mah aya gitu juga Kesal gitu ya.
dan namun hayang-hayang ting era di geger dilatih ditinggalikeun buat dilegeng. Bukan bagiannya pasti digalikeun nya. Eta Mang Rio ngadahan eta kuat. Tapi dipaksakeun. Tapi kan ada mah teh dia dilemet kitu nya oleh dia. tak kanunya diserikeun jadi dia bisa hayangnya manehna geus kalau 3 kumaha gitu. Kalau udah pasti ngalaman. Gitu. Nah, setah dilajeng deui mungkin aya 2 kene. Lamun ningali batur tah. Lamun ningali baturnya kerdahan gitu. Sok kabayang kumaha tah? Kabayangkeun mah biasa we. Ente cemburu gitu. Wah, cemburu. Tapi sok culang cileuk gitu. Tapi sok ai era mah kadang-kadang lamun dinu hajat. Daging kabita. Ternyata pas dikuel-kuel ku sendok ku garpu ya digegel oleh kakak. Lihat lain apa ieu kakak ieu kabeh lain potong. Keluar deui. Lawan mah ke cita-cita jadi lamun air pasang hundu pasu kudu nu kuat. Mau cita-cita ini. Aku cita-cita mah samun asli. Da dihenteung ge pasti lama. Lain jika kamari Mang Dani ngadaran mihnya. Cek saya teh Mang Dio ngadaran mih.